Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah muji syukur ka Allah subhanahu wa ta'ala. Urang sadayana tiasa dipendakeun deui dina channel YouTube Aji Sawingkur. Dina acara Dongeng Sunda. Haturan ka pamiarsa baraya sadayana simkuring Dadang Supriyadi sejamedar hiji dongeng Sunda carpon anu judulna nyaeta Miraga Sukma. Dongeng ieu teh mangrupikeun carpon carita pondok karya pangarang Dadang Supriyadi nu baris didongengkeun deui ku simkuring nyalira. Atuh ka pamiarsa baraya sadayana nu nuju manco ngadangukeun pedaran ieu dongeng, mudah-mudahan dipaparin kabagjaan sareng kalancaran dina sagala rupina ku Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga urang dikawitan. Ari pajaratan mah hampir di tiap lembur, malahan remen pada ngajuk-juk. Ari nu jadi alasanana mah pikeun ritual tapang ruat ngalap berkah di patempatan pangjarahan mana wae. Sakalieu neangan ilapat pituduhna tinu goib. Aya makam pasarean, aya oge makam patilasan. Saupama di jejeran mah seueur makam-makam aulia illahi ta'ala nu dijugjugna di antawisna makam sepuh aulia illahi ta'ala nu umurna ratusan tahun, makam raja-raja nu kantos Nyakrawati ngabahu denda di Karajaan Galuh jeung di Karajaan Pajajaran. Para abdi dalem menak jeung seueuh-siwina Raden jeung Adipati tugduki ka Bupati. Malahan aya oge makam sembah dalem jeung dampal dalem sesepuh lembur nu ngawitan ngababakan dina waktu zaman kapungkur. Para katurunanana Trahing Ratu Rembesing Kusuma. Raden Sukma Wangka Dibrata nuju calik sila salaku dina luhureun batu nu nemprak di payuneun makam Eyang Sepuh Kiai Raksajaya. Socana dipeuremkeun, pipikiranana dipusirkeun, lambeina gegereyeman ngaaoskeun ijab qabul. Diteraskeun kana tawasul ka para rasul, hadiah ka para arwah. Anu diharep supados diaping ku para nabi, diriksa ku para malaikat, dipager ku para aulia illahi ta'ala, kalayan diijabah ku Allah subhanahu wa ta'ala. Anjeunna husu pisan dina ngarapalkeun kalimah-kalimah Allah. Teu sawatara lila kaayaan di sabudureun makom jadi robah. Syuk, syeor, syuk, syeor, sora angin nu ngahiuk nyeor nembragan kana tatangkalan. Anu ngajejer. Angin tambah seah kadengena terus muih ngagulung dina dapuran awi haur. Cekot reket, reket. Disusul ku sora-sora nu kadenge tina dapuran awi haur. Tangkal jeung daunna oge endek-endekan siga aya nu ngeundekeun. Waktu geus nyedek ka tengah peuting. Raden Sukma Wangka Dibrata nu nuju husu babacaan nyelang heula mukakeun sosana teras ninggal kaayaan di sabudureunana. Red kaluhur katempo cahya bulan nu nyaangan reyem-reyem. Tuluy panempona disidikeun kana dapuran awi haur nu teu jauh ti tempat calik anjeunna.
Katempo aya jungkiringna dua makhluk nu jarangkung gede. Cirimna katempo hideung ngalangkang pangawakanana jarangkung gede beteungna budayut. Raden Sukmawangka dibrata hatena ngarasa ngageter dumadakan awakna oge sing sariak. Ceuk pamikir anjeunna tangtuna dua makhluk nu ngajirim teh datang ti alam goib. Makhluk goib ti bangsa jin nu ngajaga makom karomah Balungbang Timur Jalan Gede Sasapuan. Raden Sukmawangka dibrata ngaraos yakin dirina geus aya di satengahing alam goib. Pok dina jero manahna ngagerentes. Kuring ayeuna keur ngambah di satengahing alam goib. Itu dua ciri makhluk goib ti bangsa jin tangtuna nu ngajaga lawang saketeng. Kitu ceuk gerentes manahna Raden Sukmawangka dibrata lambeuna teras kunyem-kunyem ngawirit. Teu kungsi sawatara lila awat tunduh nyerep kana dua socana pikiranna ngalayang dibarengan ku ngarasakeun aya ngagolosor nya dibarengan ku ngarasakeun aya nu ngagolosor kaluar tina jero awakna. Sanajan ragana calik sila salaku Sukmana mah kaluar ngalayang. Breh katempo ku panon batin Raden Sukmawangka dibrata nu tadina dapuran awi haur robah jadi jalan satapak. Jalan satapak nu rarumpil ku batu cadas katambah taneuna nu laleueur. Ku kaayaan kitu teh teu matak ngajadikeun hahalang dina lumampahna ngajukjuk ke Balungbang Timur Jalan Gede Sasapuan. Ari pernah nama di Cileuweung Buntu deukeut Walungan Citarum. Beras kapahumaan nu jalanan netek nyorang tanjakan lantaran baheulana gunung nu dibukbak. Tatangkalanana di taluaran dijieun kebon ku urang lembur. Laju terus mapai-mapai kebon bonteng gok anjog ka sisi leuweung. Sajongjongan Raden Sukmawangka dibrata ngadonang tu ngajanteng socana rurat-reret nyidikeun ka jero leuweung. Anjeunna nuju ngukur-ngukur lalampahan jalan nu bakal disorang. Kusabab kaayaan di Cileuweung Buntu teh masih kene sanget jeung geueuman, katambah loba satogarala. Di wewengkon leuweung ieu nu bakal disorang ku kuring. Mudah-mudahan bisa kapanggih tempatna sakumaha ilapat panuduhan tinu goib. Saur gerentes manah Raden Sukmawangka dibrata. Teras anjeunna ngaoskeun kalimah-kalimah Allah pikeun ngabenteng diri. Teu hilap ngadoa kanu Maha Kawasa nyuhunkeun pitulungna. Dua pandanganna diangkat ka luhur payuneun dadana. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Malik, Ya Kudus, Ya Allah. Abdi seja ngambah ka alam goib, mugia dipendakeun sareng paniatan nu dipimaksud. Mudah-mudahan aya dina kasalametan. Saatos tamat, anjeunna niup dua dampal pananganna diusapkeun kana sakujur badana. Terus memener acukna bari ngagilirkeun bedog nu ngagaplek dina cangkengna. Tuluy ngalengkah muruk ka jero leuweung mapai-mapai jalan satapak nu barala kudang daunan. Akar tatangkalan nu galede pajuriwet ngahalangan pijalaneun. Berkah salila nyorang di jero leuweung teu kungsi diganggu ku sato leuweung. Sanajan ari papanggihan jeung sasatoan maloba. Sabangsaning oray sanca kembang gedena sabitis jalma. Nyampai nyangheui dina dahan tangkal caringin. Monyet nukur parebut bubuahan jeung baturna meus-meus ngalieukan ka Raden Sukmawangka dibrata nukur nyuai-nyuaikeun kakayon nu ngarang-rangan pijalaneun. Anjeunna mapahna bari waspada meus-meus satanggahan ka luhur bisi aya oray totok nu nyerang ka dirina. Tuluy luak lieu ka kenca jeung ka katuheunana bisi aya sato maung nu deuk ngarekeb atawa bagong nu deuk nyuruduk. Tiba samimiti asup ka jero leuweung oge.
Bedogna mah dilagar tina warangkana dipake ngadekan kakayon nu ngahalangan bijalaneun. Ari ku terus-terusan dikeureuyeun antuk nama nepi kanu dituju sejanepangan Eyang Sepuh Kiai Raksajaya nu bumina di Balungbang Timur Jalan Gede Sasapuan. Tu geuning aya hiji imah panggung sakitu tempatna di jero leuweung geuningan menirarsi pikabetaheun. Itu jalan meninga bulungbung bari bersih lalenang sigana kuring salah asup jalan kuduna nyorang jalan itu. Tapi keun bae da bumina mah atos kapendak pasti bumina nu itu. Saur geurentes manah Raden Sukmawangka di Brata ngarasa yakin. Bagja Raden, iraha sumping pidayeun. Raden Sukmawangka di Brata ngarenjang basa ngadangu suanten hiji sepuh tapi acan pugu katinggal jirimna. Sajongjongan mah anjeunna rungah ringeuh socana ngawaskeun kasakuriling patempatan. Anjeunna ngarenjang basa ninggal hiji jirim sepuh nyampak ngadeg di gigireunana. Hiji sepuh angguanana jubah bodas janggotna panjang pulas bodas kuhuis. Dina mastakana dibengker ku lamak bodas nyangreudkeun rambutna nu pulas bodas kuhuis panjang satak-tak. Panangan katuhu nyenyepeng iteuk nu dijieuna tina ruyung kawung minangka ukiranana naga sakembaran. Raden Sukmawangka di Brata saendeng-endeng ukur bisa colohok kasimak ku dedeganana hiji sepuh nu ngandung komara. Tapi antuk nama sadar kana kaayaan anjeunna ngawaler. Atos 3 dinten, mun atos 3 dinten 3 wengi, kuring ninggalkeun dayu Sumedang, alatan kajurung ku piwarangan Tipun Rama. Nyariosna rada gugup, bari terasa sauran deui, kusabab hayang yakin kana panempona. Dupi eyang teh nu bade ditepangan ku sim kuringnya. Leres jenengan teh Eyang Sanghyang Sepuh nulinggi di Balungbang Timur Jalan Gede Sasapuan. Leres Raden, tah ieu si Eyang nu bade dipendakan ku Raden teh. Saur hiji sepuh nu netelakeun anjeunna teh Eyang Sanghyang Sepuh nu keur dipilarianana. Raden Sukmawangka di Brata sasauran deui semu nu ajerih. Aturan wilujeng papendak Eyang. Kenalkeun nami sim kuring Sukmawangka di Brata. Raden Sukmawangka di Brata ngenalkeun jati dirina terasa sauran deui. Hapunten sim kuring cologo kumawantun ngadongkapan ka patempatan Eyang. Bari solongkrong ngasongkeun 2 pananganna ngajak sasalaman ditampanan ku Eyang Sanghyang Sepuh. Pesyawios-wios Raden atos waktosna urang kedah dipendakeun sanaos atos benten alam sareng tempat nu salajengna sumpingna Raden ka dieu tangtosna aya pangjurungna ti Tuang Rama Raden. Saur Eyang Sanghyang Sepuh nalek kanu janten semahna. Pok Raden Sukmawangka di Brata ngawaler. Leres Eyang sim kuring kajurungan kupun Rama kedah nepangan Eyang bade aya nu didugikeun. Raden Sukmawangka di Brata sumpingna ka Balungbang Timur Jalan Gede Sasapuan aya pangjurung tinu janten Ramana. Ainu janten Ramana wastana Raden Rangga Kusuma. Ramana parantos nugaskeun kanu janten putrana supaya nepangan Eyang Sanghyang Sepuh. 3 dinten 3 wengi Raden Sukmawangka di Brata tiraka tapa ngruwat di makom Eyang Sanghyang Sepuh. Dina salami eta anjeunna ngalaksanakeun saumutih sareng pati geni. Sangkan meunang pituduhna dina ilapatna. Eyang Sanghyang Sepuh mastakana unggut-unggutan atas ngabaca kana tujuan putra nu janten muridna. Hayu Raden, urang linggihna disaung Eyang. Saur Eyang Sanghyang Sepuh ngajak ka bumina.
Anjeunna ngalengkahkeun 2 sampeanana ngajugjuk ka bumina dituturkeun ku Raden Sukma Wangkadibrata. Kacaturkeun duanana atos aya di bumina Eyang Sang Hyang Sepuh. Caralik sila ditepas payun di amparan samak. Bumi panggung kagungan Eyang Sang Hyang Sepuh, matak pikabetaheun jeung mersarsik. Di palataran halaman payun loba rupa-rupa kekembangan, seungitna nyambuang kusabab harita teh nuju malekar. Mata kataji jeung pikabetaheun puguh oge jadi nentremkeun gersing sahawae nu nempona. Di payuneun Raden Sukma Wangkadibrata atos nyampak susuguh tina hasil kebon matak uruy jeung nambahan lapar. Beuleum sampe jeung beuleum hui paranas ngebul kulub supancau matak uruy. Mangga geraraosan Raden. Di si Eyang mah teu aya katuangan nu sae sapertos di daya Sumedang. Saur Eyang Sang Hyang Sepuh nawisan leueteun ka tatamuna. Raden Sukma Wangkadibrata patuanganana ngaraos lapareun kusabab salami 3 dinten 3 wengi anjeunna saum. Patuanganana teu kungsi kararaban tedaeun bubuhan kayeng kana pamaksudanana. Gap kana sepancau dipesek cangkangna am dihuapkeun karasa kareueusna. Sakur katuangan nu disuguhkeun diraosan dipapai sadayana. Mastakana Eyang Sepuh unggut-unggutan bari ngareretan ka putra menak. Anjeunna ngageurentes dina lebet manahna. Tangtuna putra menak teh ngarasa lapareun geus sakitu lilana nyorang puasa. Tujuanana mah deuk nepungan aing ku bagja Raden Rangga Kusuma ngabogaan budak lalaki nu sakitu percekana jeung kasep rupana teh bubuhan aya tarah menak. Mangga atuh Eyang simkuring sarengan ngaleueutna da nya atuh ngarasa lapar. Saur Raden Sukma Wangkadibrata ngajak ngaleueut sasarengan ka Eyang Sang Hyang Sepuh. Ari nu diajakna enggal ngawaler. Muhun mangga Raden, keun ku si Eyang disarengan. Bili cai kopina kirang keneh mah kantun nyician tina teko. Mangga atur nuhun. Waler Raden Sukma Wangkadibrata ungguk barigap kana teko terus dikucurkeun kana gelas. Cai kopi haneut keur malitkeun sepan sampe dina tikoro. Saat sawatara lamina Raden Sukma Wangkadibrata rengse tuang leueutna anjeunna terasa sauran. Alhamdulillah ayeuna mah simkuring teu ngaraos lapar. Hatur nuhun Raden, leueteun ti si Eyang parantos katampi. Saupami teu kaabotan mangga ayeuna Raden gerasa sauran. Aya maksad naon nyumpingan kateun si Eyang? Saur Eyang Sang Hyang Sepuh nalek kanu janten putra menak. Hari nu ditarosna enggal ngawaler awakna rengku hormat bubuhan nu dipayuneunana teh hiji sepuh nu linuhung ku elmu jembar ku pangarti. Saleureusna mah kieu Eyang, urang langsung we kana pokok pasoalanana. Muhun mangga kada cacarios ka si Eyang. Sakumaha nu parantos disanggemkeun simkuring diutus ku Pun Rama kedah nepangan Eyang Sang Hyang Sepuh nu linggih di Balungbang Timur Jalan Gede Sasapuan. Leres Raden, Eyang nu dipilarian teh salajengna kumaha? Dupi tujuanana mah bade masihkeun serat ti Pun Rama kanggo disanggakeun ka Eyang. Kitu nate Raden Sukma Wangkadibrata ngodok pesakna gorehel aya gulungan tina kulit mencek nu ditalian ku lamak. Teras diasongkeun ka Eyang Sang Hyang Sepuh bari pok nyarios. Dupi eusina serat kusim kuring teu acan kauninga, mangga we geura aoskeun ku Eyang. Gulungan serat ku Eyang Sang Hyang Sepuh ditampanan teras diudaran talina.
Kieu unggalna eusi serat teh. Kapihatur kanggo pun guru eyang Sanghyang Sepuh nuku murid dipihormat. Kuri domana tur jembar gali tangtosna ari nu janten Rama mah nyaa kanu janten putrana sejanitipkeun Raden Sukma Wangka Dibrata kapun guru nu dipika sepuh supados dididik pikeun milari jati dirina ngahaturkeun nuhun kapun guru tawisna ti Raden Ranggakusuma. Saatos diaoskeun dina lebet manahna mastakana eyang Sanghyang Sepuh unggut-unggutan. Serat nu dicecepeng ku panangana digulung-gulungkeun. Teras disimpen luhureun sama. Secana neuteub seukeut ka Raden Sukma Wangka Dibrata nu masih keneh ngahuleng hoyong terangeun kana eusina serat. Malahan basa ditutup ku eyang Sanghyang Sepuh hatena jadi kekebegan lantaran sieun aya kitu kieu dina eusina serat. Eyang Sanghyang Sepuh teras naros. Raden, si eyang teh bade aya nu ditaroskeun. Salami ieu Raden kantos maguron di mana? Basa ditaroskeun kitu teh Raden Sukma Wangka Dibrata ngawaler. Sim kuring mungsa ukur nampi pangajaran jurus-jurus penca sareng tata cara dina ngolah tata nagara. Nya ari diajar nama saban unggal dinten di lingkungan kadipaten atos disayogikeun tempat kanggo putra-putri menak pajabat kadaton. Upami pangajaran didikan ilmu agamana parantos dugi ka mana? Saur eyang Sanghyang Sepuh tumaros deui. Dina pangajaran agama Islam kitu eyang. Ari ngaji mah di lingkungan kadipaten seueur ulama sareng ajenganana. Saban tiap wengi ba'da magrib simkuring diajar ngaji Quran. Ari guru ngaji mah Kiai Sumenep ti Cirebon. Saur Raden Sukma Wangka Dibrata ngajelaskeun deui. Ari eyang sepuh saukun mastakana nu unggut-unggutan basa ngadangu cariosanana ti putra menak. Anjeunna ngaraos reueus ku didikan tinu janten sepuhna. Cara ngadidik putrana nu sakitu tulatena kusabab pangajaran ilmu teh penting pikeun bekal hirupna. Ku ngagali ilmu bakal loba nyaho jeung pangabisa bakal nungtun jalma pikeun nyaho tata krama. Pok eyang Sanghyang Sepuh nyarita deui. Sae Raden, mumpung nuju ngora kedah getol nyiar ilmu kanggo sampeureun ayeuna sareng jaga. Sumuhun eyang, saupami diwidian abdi sejatu maros. Bade naroskeun naon Raden? Dupi eusina serat tipun Rama ngeunaan perkawis naon? Ieu eusina serat teh Raden. Aya hubunganana sareng ilmu nu nuju disorang ayeuna. Ngaji Quran langkung sae saupami disarengan ku ngaji diri. Ngaji oge kana jero rasana. Margi dina jero diri urang teh aya hate. Tah dina jeroan hate teh aya rasa. Teras nama dina jero aya rusia suci ilahi. Nu hartosna aya rusia Allah. Sapertos nu kaalaman ku Raden ayeuna. Ku rahasia suci ilahi Sukma Raden tiasa nepangan si eyang. Tiasa ngagaduhan ilmu miraga Sukma. Sareng ku rahasia suci ilahi Raden oge bakal tiasa maca jati diri sareng maca kajantenan di alam semesta. Saur eyang sepuh ngajelaskeun jabaran ilmu miraga Sukma. Raden Sukma Wangka Dibrata kerung kusabab masih kene bingung kudu dicarioskeun ku eyang Sanghyang Sepuh. Pok anjeunna sasauran. Kumaha carana sangkan tiasa mendakan rahasia suci ilahi teh eyang? Kieu Raden, dina cara mendakan rahasia suci ilahi Raden kedah ngolah rasa ku cara diijajahkeun aosan kailmuanana sareng kedah dilatihkeun ku cara ngamalkeun wiridanana. Tangtosna eyang atos nyiapkeun aosan ilmu miraga Sukma Nur Sukmo Alif
kantun ku Raden diapalkeun teras diwiridkeun. Dupi tanda-tandana ilmu miraga sukma nur sukma alif atos ngancik dina badan teh kumaha eyang? Tangtosna hodam ilmuna atos ngancik dina diri Raden, tangtos nuku Raden tiasa digunakeun. Kanggo naon bae kagunaanana eyang? Seueur mangpaatna Raden. Raden teh tiasa ngagunakeun sukma Raden pikeun nganjang ka alam goib, nepangan karuhun-karuhun luluhur Raden. Biasa oge ngabantos sukma jalmi nu nuju ditawan ku bangsa siluman. Sukma nu keuna ku teluh atanapi sukma nu diwadalkeun ka siluman alatan ti kasarakahan jalma sareng seueur-seueur deui mangpaatna teh Raden. Saur Eyang Sang Hyang Sepuh ngajelaskeun ngeunaan kagunaan ilmu miraga sukma nur sukma alif nu diagem ku anjeunna. Sabenerna mah ku Raden Sukmawangka di Brata oge atos kacangking kantun disampurnakeun kusabab sukma anjeunna nuju aya di alam goib. Anjeunna tiasa mendakan Eyang Sang Hyang Sepuh nu parantos ngantunkeun alam dunya. Pok anjeunna sasangem deui. Teras nu salajengna simkuring kedah kumaha? Raden kedah neraskeun ngawirid di makam Eyang. Seueurkeun tawasul. Raden baris dipendakan deui ku si Eyang, baris dipasihan aosanana. Muhun mangga Eyang diestokeun pisan ku simkuring. Simkuring oge sejanampi pangijajahanana. Tangtos Raden. Mudah-mudahan kapayuna Eyang tiasa ngaijajahan deui ilmu nu sanesna kanggo bakal hirup simkuring. Aya sababaraha ilmu nu kapayuna bade diijajahkeun ku si Eyang Raden. Kitu babadan tenanana Raden Sukmawangka di Brata sareng Eyang Sang Hyang Sepuh nu linggih di Balumbang Timur Jalan Gede Sasapuan. Raden Sukmawangka di Brata parantos diangkat muridna kanggo nampi rupi-rupi ilmu batin sareng kagoiban ti Eyang Sang Hyang Sepuh. Sukmana Raden Sukmawangka di Brata atos lebet deui kana raga wadagna. Anjeunna neraskeun wiridna sareng nyeueurkeun tawasulan di payuneun makom karomah. Alhamdulillah rengse pedaran dongeng Sunda tarpon nuju cariosna miraga sukma. Kapamiar sabaraya sadayana simkuring seja pamit. Insyaallah kurang medar deui kanggo kapayuna dina carios nu enggal. Hatur nuhun wilujeng kantun. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.